Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng abdi Maulida Rodatul Jannah dina hiji acara. Informasi ieu ngeunaan hiji kecelakaan lalu lintas seorang siswa jadi korban tabrak lari. Kajadian ieu lumangsung dina Senin tabuh hiji siang. Aya salah seorang siswa nu nyaksian eta kajadian. Budak nu jadi saksi langsung ngelapor kana polisi satempat. Tiasa ditinggal kajadian ieu karekam ku CCTV satempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana abdi ayeuna tos aya di tempat kajadian nyaeta di Desa Durajaya, Kecamatan Ngrigen. Abdi ayeuna bade ngawawancara saksi nu nyaksian eta kajadian. Assalamualaikum, teh tiasa nyuhun kenerlosan sakdap. Waalaikumsalam tiasa. Abdi di warta bade ngawawancara teteh salaku saksi nu nyaksian eta kajadian. Sateajana nami teteh saha? Nami abdi Naila. Nami abdi Di mana kajadian eta lumangsung? Kajadiana tabu hiji eta barudak sekolah bade uih. Sareng saha palakuna? Jadi palakuna teh kabur. Palakuna ge masih budak sekolah keneh. Kumaha ayeuna keadaan si korban? Keadaan si korban ayeuna teh ngalami luka ringan di bagian panangan. Kitu nya teh hatur nuhun kanggo wartosna sakitu wae ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di eta kajadian tos dijelaskeun ku budak sakola nu nyaksian langsung kajadianana. Informasi nu salanjutna nyaeta bade ditepikeun ku polisi satempat. Warahmatullahi wabarakatuh. Di dia abdi selaku pihak kepolisian tos aya di tempat kejadian. Intina aya budak sekolah menuju nyebrang katabrak ku budak sekolah. Nu sejen pelaku nu teu acan kapanggih nepi ka ayeuna. Sakitu we ti pihak kepolisian, hatur nuhun. Hatur nuhun kanggo Pak Polisi anu parantos masihan informasi kanggo orang sadayana. Mudah-mudahan informasi nu ieu tiasa ngingetkeun orang sadayana upami ngabantun motor kedah alon-alon. Tu wae warta ti abdi, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.